sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kahebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunia bisa diijabah doa soteh lantaran dina hate eueuh duniaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur Masya Allah poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat tak kuari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat
dibaca mah dibaca ngan disungut doang. Dipakai ceramah unggal peuting gonyana. 2-3 panggung. Tapi teu asup kana jantungnya. Baheula ieu mah sok aju kasinggung. Pansalakha minha kaluar nya tina aya. Mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya. Tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zolim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udeng-udengna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayatna bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung si hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang teh dibere hampang. Peuting, hudang, sholat, baca Quran, zikir, dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun mung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadahna. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodrexin. Ieu obat ngan amis, orok tah mah kos kitu mah tuh. Iya tah papais, iya daun jerona iya unti, resep, ngadar papais teh resep ka unti na, ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat, eta orok mokos gitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan, ya eta orok teh mokos gitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, warung maju, tah mah eta mah orok can lahir. Kalau parajas ikir cerita keikhlasan
aju menang tante gitu menang ieu keur carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh ai sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawiridna teu beres ngawiridna nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawiridna we eta mah urusanna khususon ge atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawiridna sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta eueuh tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kajahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na la rafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna
Haju diberi paham Gusti Allah sagesa paham dek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat haju daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir diberi hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aya duitna mah dikiriman di dahar mulai tah rada tigeus setik tah kepala setik haju nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai gos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu mikir goblok lah mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbinas eta telepon Allah sok geura baca nembalan Allah ge A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai. Ai jeung bebenesia bo mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah aya jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia teu bisa teu kuat masyaallah mantap kumaha eta teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teu dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane 85 jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kene kodan tep sebenarnya puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kakuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di teh plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih coba itu pakai lalagaan masya Allah karim masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran. Kan ieu mah Quran. Ulah loba omong, tutup pakai Quran. Bak. Jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan teh turun temurun urang sejarah kos kitu. Masya Allah karim.
mulai ti di Jase Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain leumpang hiber set encan dijamak ku manusa baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji deui tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan gitu ya. Urang mah panjeun sumur geus kikian. Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula. Ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai. Saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae. Konceng durut. Geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas? 50. Ada airnya? Belum ada. Sial. Ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dinya eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara. Lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya caian nah lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber karuas. Slek yen sumur plak aya lah 7. Dititip ku nyana. Nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh. Arwahna maksudna sia masuk aju di mana. Terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk kaju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentang Allah nu mangga lain eta. Salat mah asli mah kalau sholat kos gitu mah bupati ge kos gitu gubernur kos gitu wae keur sholat
kabehan santri ge kos kitu kabeh tambah salat jajabur tah kos kitu. Salat jajabur tah. Salat nu asli mah lain gitu, salat model Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah. Sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat, numantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat. Kuncina kan gitu dina hadis. Di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat, pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah. Urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng. Sabalikna urang mah. Salat bae ada panaruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah. Reungit ambalayah reungit. Nyara rocoan ka aing. Oh, tah eta teh kuat beda. Teu dibere taufik mah diuk ke tentrem, deuk baca shalawat ngeudaheun. Ya Allah, tah kuat taufik lah. Nah, iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim, daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama, ku para salafus sholih, makanya na leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati. Emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah, jadilah sholihin, naik jadi waliun min auliyaillah. Nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah, dibere daek, diberi mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana. Ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana, Quran aya di nyana, naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana, hukum aya di nyana, dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah, baranglah nyana jeung partai, lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena. Ulah ngadahar pamerena. Sebab dia keur berangkat sabilillah. Yo, jingjing kurang bupati, jingjing kurang gubernur. Sing bener sia. Dibere duit, ulah. Bener emang leutik. Kudu gede we tolol we. Ulah. Urang berangkat yuk, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan. Iya teh mah negara tuh sepenting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu. Ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo seros sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh. Jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur. Kararesieun ngomong kos kitu bae ge. Aing ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura. Anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng. Akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatlah diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaannya diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar
namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun atiullah wa atiur rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem. Bener. Sadaekna bae atuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Ki Pudoli endeuк mah maksudna sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, menghanyutkan itu mah itu. Hi bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ur cilaka Bal'am bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak ya lah atuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh musik aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudna eta ke maning dirate mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun. Ji, luga ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya. Silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi muih lain muihna sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kuari mui mana kuari mui deh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya
ieu maka caritakeunana baik anu dimui ai akhlada ilallah dicondong kana dunia mawa tabahawahu tiges le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahaw boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mata mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah tah anak sulungnya tah mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei itu aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah Nges, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti salat tasbih. Boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Emang kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorang horeng tiloknya na ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel
Tatrugu atawa diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teu digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li annalasa tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adtahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da mal dae narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung jana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa teu dinasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta Inde calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadenge nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa salat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasihatan. Ketika nyana diondang kali itu ulah yang pameran nasehatan tak kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur ieu diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui.
lain Ki Podoli bae sia ge sarua nganu aya nyana bae digigir ieu jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiaina tah ge kiai teh bener kiai bener moal kebal buktina aing sakali doang aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar alhamdulillah ku ari asal ka imah kula bae teu mawanu ka sakarya teh eta sicarekan cenah ku kiai ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus beres nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji ka henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen nyaho pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba kana teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sieun teh dikarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut deui dulur barang mah aya sia teu ngaji henteu atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung aya sia joret we teh aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu Famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya nama terus
Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya. Seakan-akan nya nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh. Intahmil alaihi alhas aw tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro. Balam bin Bauro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama. Eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna, umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun. Manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi dimaksudnya supaya mantep. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia dipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Balam bin Bauro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing. Ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah beuana ieu mah. Anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kula mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan sia mah. Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh paneuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui.
masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura ge renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali tengah aku jadi kiai tengah aku jadi kiai jeung tengah aku tukang ibadah ai urang mah masyaallah dipamer-pamer aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae eta beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata sing ngomong aya kuari jelema eta lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus sama
dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cakna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang. Janji maca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Caknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Waduh, kumaha waduh deui. Insyaallah caknya lagi atuh. Sebab besi janji ya teu maca, pan ieu buktina henteu kan. Emang maraca aja henteu. Atuh ka ambeun ge pan lain deui. Atuh ngaca shalawat mah teh jauh kene ngahiliwir seungi. Ieu mah pan bentek. Wah, ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu, bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah, mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, kuari pengamalanana wa 'amilus sholihati, enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman. Kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan naik iman bae ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan, iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid anu ngimaman.
emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kan zakat heuh deuk kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah surga geus murah jasa surga mah nu mantak lain ku amal asup ka surga mah lamun urang ngandelkeun ka surga amal isin atuh amal urang jang meuli surga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah maha agung di jero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Ditahan salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah mun kieu mah saya salat engge salat zuhur sabarakat 3 ieu budak ge kudu servis ye 3 ke asar saya salat engge salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum ya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang ge teh Bah kulo mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Geus penting sarolat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku husu.
iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kalifun nafsan illa usaha eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecela ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifun nafsan illa enteng geus ulah hese-hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kangjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husud tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu kayak panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saneng-eneng di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulfah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedeng teu bisa ngedeng nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua
atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun ngiheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allahumma akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saeutik eta geser saeutik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sapatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena dia hayang rada nyaman bae sabaraha duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sapatu jelema mah di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deuk wadet penting lain mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajian aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah
geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah kan jadi ka sorga ieu aing sakieu teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu kan teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teh bisa imah kudu make jotosan-jotosan udah kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh jauh nya mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mantu mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah
urang maker tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola dua tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan maksud lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabatna saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik
di jero kubur bakal ditanyaku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusut henteu tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah paga di pegawai tapi kan kahusuk henteu nah iya nu jadi masalah cecina ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saeutik aduh mantep susu nonghol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan Kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan lain itu dideuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi taala henteu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun henteu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihagalkeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid
tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya na bala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangsa teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tuh teu geurang boh bararau kieu kek kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga bae ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing
dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isi na aing di ditu nangke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neulean si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY nya mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana raka heula teu sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas batu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga nya sia langsung pengen teu cek dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal cek nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cek aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cek kasaror gak kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul di kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh teu tihela bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing mal beres senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teu aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu
ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah panyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tak beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis makin kasep makin geulis henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui isuk lain deui isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona sorga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngridit titah diulah ngridit eta kudu dipiceunan besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka kajen kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu panjana sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah gua bener anak abdi ya malaikat ya anak teu pokona mah ieu neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon tak maling sepatu bae aduh geus atuh nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu jawaban mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah kedan dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan geunah